mantap kayak nunyarekan kayak Imam Ghazali satu ketika Ghazali beja namanya teh ngomong-ngomong ulah cinta dunia pan mana mah cinta dunia aing mah pangcintana ka dunia tuh pan saya orang ngomong nyana di Minhajul Abidin dia ulah cinta dunia kira-kira bangsa di datanya mah ku muridna pan mama bangun cinta ka dunia sah anu teu cinta kula pangcintana terhadap dunia caknya aja kumaha eta teh ngaluruskeun omongan anak tuh pan dina kitab mah beda henteu beda akur jeung kitab-kitab eta dina kitab cenah ulah cinta dunia kok jadi cinta kumaha lebahna itati wa biali badamu takidi minum usar wa minum duriju bidamin makana jazai nasatu lakum antukrifuni bisuin kizawi rahimi. Nah ngadawabkeun ilmu jeung amal nu supaya ngerenyet hati teh sesuai jeung dina Al-Qur'an. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Nah, supaya ngerenyet dajilat qulubuhum. Supaya ngerenyet ke kumaha ieu hati teh. Maka ayalah guru mursyid untuk mengurusi batin. Sebab ketika orang boga ilmu takabur ku ilmu, orang boga gagah sombong ku gagah, orang boga jabatan tulak cangkeng nage diceuli. Iya penyakit nu geus kieu penyakit maka Kangjeng Nabi jaritakeun tentang batin sina Abu Bakar, sina Umar, sina Utsman, sina Ali. Kemudian ke sina Hudzaifah dan lain-lain sebagainya. Anu diberena sekian, dibere sekian, aya nu teu dibere ku Kangjeng Nabi teh. Nah, bagi bangsa Badawi nu kare itu biasa we Kangjeng Nabi hanya sebatas zahir. Ngembanglah tidinya terus model Mu'adz. Aya tuntunan sufi diriwayati Mu'adz. Wah, tamu kelas tinggi jasa tamu. Mu'adz kelas tertinggi bisa tamu. Sehingga sulit untuk dituturkan. Metode Mu'adz sulit untuk kita hanya ucapan-ucapannya dicupliklah ku bangsa ulama-ulama. Disederhanakeun, dirapihkeun. Wah, ieulah tokohna nu baheula teh. Timimiti Sina Husein terus kehandap datang ke Syekh Junaidil Baghdadi Syekh Sikti Syekh Marufil Qurbi terus datang ke dia Bahauddin An-Naqsyabandi terus Yusuf Al-Hamadani. Nah itulah pengembang guru-guru mursyid. Terus kabelah dia Imam Abu Hasan As-Sadili, kemudian atuh Syekh Athaillah Imam Mursi. Waduh eta orang lamun ulang dongeng-dongeng kos kitu tah ahli-ahli batin. Urang hayang seuri na aya anehna aya. Mana keanehanan eta ketika urang nyaritakeun kitu Imam Abu Hasan As-Sadili begitu hayang guru Imam Mursi guru Dasyatullah datanglah ke Mesir di Tunis nyana gerge eta urang hayang seuri na aya. Aing deuk neangan Allah kumaha nu sabenerna Allah. Imam Mursina kajero pan. Teu luar dicoba, hayang nyaho kasabaran datang ka mana. Kos kitulah ngaji batin. Nah, dia budak kagalendotan di umur genep atau 7 tahun, bari nyekelan beuheung baju kieu. Cek nyana teh deuk neangan Allah, cek nyana Allah di jero hate, udah ketangan. Nyana kaget, cik. Budak leutik di jauhan ka hate aing. Aing mah geus kolot eta kan anak saha eta kan eta. Masyaallah. Cerita Syekh Athaillah terus ujian hikam terus kabelah dieuna itu Imam Ghazali terus berkembang. Maka lobalah jalur aya Qadiriyah, aya Naqsyabandiyah, aya Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, aya Tijaniyah, aya deui Utsmaniyah, aya deui Mu'adziyah, aya deui Rifaiyah,
aya de terus ka Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah, Ghazaliyah, terus toriko intina akur untuk membersihkan batin hanya metode nu beda cara pembagianna sesuai jeung hadisna panaya hadisna calikna aya hadisna silakna aya hadisna kemudian pereumna aya hadisna aya mun dijelaskeun geus guru bae lanang ieu mah cerita kemudian atuh aya hadis kangjeng Nabi caritakeun nyaritakeun lelembutanana atuh aya dina Al-Qur'an aya dina hadisna rapih urang lamun ningali riwayat dina buku thariqah rapi amat ucapan kangjeng Nabi riwayatan kieu riwayatan oh ja bener tuh ieu cerita guru batin teh supaya ka Allah bae hate per detik teh ka Allah awak bisa bareng jeung manusia, awak bisa bareng jeung makhluk, awak bisa bareng jeung sahabat, hate tetep jeung Allah supaya kitu tah. Apa bisa? Eta lah urang kadang-kadang pertanyaanna pada geus kitu. Apa bisa sih? Atau emang urang mapan khusu. Khusu teh kieu maksudna lamun dahar teh emang pikiran ka dahar, beuteung ka dahar, nanaon kata kitu khusu. Ieu teu ka mana-mana Pak. Nah, geus khusu teh urusan kos kitu urang mah. Urusan motor, urusan mobil, urusan dahar, urusan hima, urusan kawin, itu harus ieu mah neuk dika Allah bae. Nah, kanyahoan lah ku guru mursyid anu geus ku guru deui ti guruna teh lah intina mah ti Kangjeng Nabi lah. Nah, kuari mah manehanana teh geus bisa nganyahokeun bahwa panyakitna yakni awaikna nu geus kanyawan opat lah cek Imam Ghazali. Aya tambahan nu genep, aya tambahan nu 7, aya nu ngurangan ti opat, kembalina tetep ka opat-opat keneh. Hiji dunia, 2 makhluk, 3 nafsu, 4 setan. Ieu nu kudu diarahan ku urang. Ngalegitkeun dunia zuhud berarti. Mulai orang zuhud tapa tina dunia tapa dihandapeun tanggal caringin hayang pesok koneng mah gampang teman komo di tanggal caringin Golkar mah dimeunang bae eta mah deuk pesok lain pesok koneng pesok hejog ge bisa eta mah koneng mulai guru mursyid ngadidik urang ya bagi anu geus mejeuna dididik dek dibere ilmu batin supaya batin ka Allah bae maka supaya ngurangan sare ngurangan dahar ngurangan ngomong dikurangan eta hese lamun teu dibere kekuatan para nabi jan nabi nu boga kekuatan mah Nabi boga kekuatan lantaran makrifat geus asli di jero batinna, tapi kan babarengan jeung masyarakat dakwah. Berarti boga kekuatan anu luar biasa di Nabi mah. Seluruh nabi. Nya mah geus teu sambarangan, bareng jeung jelema hatena jeung Allah. Nabi mah geus dijamin kos kitu bae nya mah maksum. Geus pasti kos kitulah nama Nabi mah. Nabi sahabat kos itu. Jadi diberi kekuatan ku Gusti Allah batinna tetep ka Allah per detik geus eueun teu ka Allah. Tapi nyana bisa dakwah ke masyarakat biasa ngomong kadang-kadang gurau dan lain sebagainya. Padahal batinna ka Allah. Iyalah kekuatan Nabi. Nah, urang jelema biasa kita dakwah, urang mah dakwah teh apa anu kacau. Ya kan? Amplop. Ya kan? Agung, mulia. Urang ketika dakwah teh kadinya arahanan ka Allahan. Nah, supaya dikaallahkeun diberilah kekuatan Nabi ku Gusti Allah. Carana urang dedeketan jeung Nabi. Moal bisa lamun henteu boga kekuatan Nabi kajeun kumaha ge moal bisa. Jadi ngaranna paed ngocor ke kekuatan Nabi ka urang. Pan nabina tos maot cak saha maot Nabi. Ulah teh kajeun maot Nabi mangali. Mun sia modar. Nah, itu teu maot tapi mangali. Nah, teu maot sok geura. Cek Kangjeng Nabi man ro'ani sajelema nu ngimpi ka kaula asli.
lantaran wa inna syaitana la yatamatsalu ilayya. Setan teu bisa ngarupa ka kaula. Ditanya ku sahabat, Tuhan lamun ngimpi sama asli kok bisa asli gitu? Lantaran teu maot kula mah. Oh, ya oke. Guys, orang ngemat kangjeng Nabi disebut supaya faedna datang ke urang. Ini satu urang sering uluk salam ke kangjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Salaman ke urang, bacaan sholawat ke urang sesuai jeung petunjuk guru. Mana urang dek norikot nu mana urang? Qadiriyah. Tunjina Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tunjina bihi min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana bihi jami'al hajat wa tutahhiruna bihi min jami'is sayyiat wa tarfa'una bihi 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bihi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi bi'adadi ma fi 'ilmik. Baca abe lahan ipinuh ku sholawat. Kekuatan Nabi heula di awak kurang. Lantaran mun kekuatan Nabi dek nempel di mana? Dek nempel di mana? Mau terus ulah ngarasa kukumaha baca sholawat dage sing isi koma bae terus. Bain berarti sampai 2 poe sanajan awalna memakai target seminggu 4.440. Setelah eta lain ajueureun. Supaya nyanding sholawat ka urang. Ulah kuntil anak bayi nyanding. Ulah kuntil anak bayi sholawat dina nyanding. Nah, kakarak di sholawat doang ge kakarak sholawat mulai tiis. Artina tiis kok mah pandangan terhadap dunia pan Kangjeng Nabi mah eueuh sama sakit kakarak di sholawat doang urang geus senang tenang deuleu dunia teh. Tenang teh kumaha ya, tuh dunia geus diatur ku Allah. Tuh aya bae alhamdulillah teh angan euy. Satu beres sholawat dan nyanding berarti kita sholawat ke orang kan kekuatan Nabi dipindahkan ke orang lain dipindahkan menta hakikatnya mah menta kekuatan Nabi coba atuh lamun teu buka kekuatan Nabi dakwah mal kuat kan mal kuat dakwah emang kumaha tuh mun teu diberi kekuatan Nabi sare ngan syukur sajam atau setengah jam mana kuat sih tapi Nabi mah kan teu sare Nabi mah galbuhu lam yanam walainu kana sakadeulina kurang saredah henteu andai kata teu sare-sare ge masalah ngan nyana bersyariat bae jang kurang supaya urang nurutan Kangjeng Nabi mah pan usatun hasanah andai kata teu sare-sare masalah Kangjeng Nabi mah nah urang teh di hayang boga kakuatan Nabi iya urang maca sholawat terus salat supaya teger kekuatan Nabi aya di diri urang encan waka zikir nama lain cara torekat-torekat kos 2000 asal datang ke guru ku torekat beak ayo ilullah beres macet mah pan aneh torekat si kambe heran aing mah geus bulan hareup eta kudu ditebus pakai emas berapa gram 100 lah jang naon atuh mama ieu mama mursyid dikawin mama mama mursyid di kos ieu salah jurusan malah titah ulah aya kos kituan ulah aya nah ayo terus sholawat tah ngunyemna sholawat bae ngunyemna mantes dorat sholawat mantes sholawat penting sholawat diuk di mana bae sholawat maksudnya kekuatan Nabi supaya ngeclek ka urang sebut faem dan ke arti orang teh horenganan kos gitu ayo terus aja sholawat terus geus bagus lahan kanyawan bakal lagu guru jangan wayah di pelakang mah ini pas geus kudu digarude geus pas ye tanduran aing can di tanduran mah nyana ge ulah waka lanan ge loba teuing cai kocorkeun caina we waduh ye tatangkala jaradi bener atuh petani ge nyahoeun petani bagus ye mah wayah ye ya aing can wayah henteu ayo sholawat lah terus beres kakarak wari di beres zikir baca carana gila karak tahap awal mulai tahap awal aja pada sholat sekian naik tahap kedua naik wari geus menguji ke latifah telelembutan diurus kurang lelembutan urung aya di awak kurang roh itu make lelembutan
sebab roh teh lelembutan diasupkeun ka urang. Lamun rohan urang ngaranna bangke, mun aya ngaranna insan. Jadi urang gerak urang teh kumaha roh, uruslah roh ku urang lantaran nu ngagerakeun urang. Hayo geus mulai diurus. Nah, kayak tahapan-tahapanana aya 9 tahap, aya nu nyieun 7 tahap, tergantung kumaha thariqahna disebut makom. Kayak makamun tahap ieu ke datang ka makom ieu, tahap ieu ke datang ka makom ieu, tahap ieu datang. Ini moal keliru. Kajian kuku bage aya tahapan-tahapan cara kereta. Miti ti beos jurusan kawetan, beos dah, ti beos. Pos pertama naon ngaranna tah? Beos ya. Tuh kan, emang cara naik kereta baru semuanya. Terus, namun datang ke Garut itu sabaraha atau namun kita Jakarta datang ke Garut, datang ke Cibatu sabaraha pos tak irina. Pos 1, pos 2, pos 3, pos berarti pos A, pos kali datang ke dinya tak kereta, pos 2 datang ke dinya tak kereta, pos 3 datang ke dinya tak mun teu mogok. Ya kan? Ini sarua. Boleh tariko posisi kadinya petua kadinya boleh ayat tahapan mantak kanyahoan kos penca kanyahoan kembang jaga jeung hukum datang ke kembang ngesikeun dah ya tahap awal tahap kedua itu kanyahoan tuh jadi zahir kanyahoan batin ge kanyahoan ku pendidik wa kanyahoan datang kadinya lah mulai bari dididik batin dididik. Nah ieu teh akan nyana selama pendidikan ngaranna salik murid. Ngaranna murid naik jadi salik dalam masa tahap dididik. Tak eta teh kan nyana jadi jeung henteuna encan kanyahoan tah ngurusan batin. Eta disebut ka situ mudhof ilal auliya. Nah ieu kanu keur dididik wal mudhof ilal auliya ila auliya illah bitarbiyah dididik wal hidmat muridna ngaladen ka guru kumaha ceuk guru seakan-akan nyana kosmait dihareupeun nu mandian deuk ditangtungkeun didieukeun ditangkarakeun kumaha nu mandian bae hidmat ngaranna tita anu tita ieu tita anu jang moal dititang ngusrukeun ieu guru mursyid mah lantaran ieu teh keur dibersihan batinna nafsuna. Ayo mursyidna kadituna segala mental ieu mental anu mental ieu mah teh lain mursyid jarana murid teh mah ngaranna mursyid sadur teh mah atuh atuh moal dalam rangka mendidik KBG nafsu nu aya di dinya anu biceun cara miceunna urang teh nyaho kumaha guru ieu biceun nafsu etana teh kanyahoan tah biceun carana kumaha guru lah nu nyahoan cara miceun-miceunna mungkin tambah dunia mungkin kurang mungkin dipenta mungkin dipiceun mungkin di anu hanya guru nyaho hese tama kosin olah batin hanya ahli batin lah nu nyaho nyana teu menang nentang kok kieu amat teu menang kitu lamun aya kurang narima nentang demo mah jadi dina batin geus mah jadi bae geus lajeng pindah guru. Nah hikmah, nah ieu hese ge tengah hikmah tarbiyah nama terus ya. Ayo dalam rangka tarbiyah ya ayo terus nu mantap eueuh anu teu sesele urusan guru batin non belajar batin teu sesele udang penting teu meunang teu udang geus udang salat ai guruna mah head bae eta pan enak eta ka urang ai aing kita udang kita salat aingnya da kerek di deukeut urang ker atuh lain dibalik bae nyana hees urang hees nyana sholat urang hees geunah tepan guru mursyid bakal gitu urang mah kita udang sholat nyana na kerek kadang-kadang subuh ge lambat loba ta guru mursyid geus kitu tuh salah emang nyoba teh hees apa pokona mah suudzon ka guru bahaya suudzon ka guru mursyid geus bahaya negaleungitkeun nafsu nu aya di awak urang kok bisa haju urang teu suudzon pandididik sakabeh perkara nu kaluar tina aturan Allah hirup nang Allah paeh nang Allah sugih nang Allah susah nang Allah gerak urang menang Allah cicing urang menang Allah patali jeung diri urang patali jeung batur ketika urang amprok jeung batur eta teh nang amprokkeun Allah sasalaman nang nyamalamankeun Allah urang kaciduhan ku batur nang nyiduhan Allah ketika urang ditajong nang najong Allah. Nah ieu teh tak didatangkeun ka sadarna dicobakan ku guru mulai guru bangun api lain bae asal ka urangna
aju suudzon geus turun baca jadi berjamaah ya nungguan bae guru teu datang belum teh guru guru udah teu datang aduh aju jangan ngomong pan guru teu berjamaah ya suudzon geus mal jadi hese nek dijadikeun jelema ahli Allah teh lain lalagaan ai anu samanea mah biasa gampang asal-asalan mah tapi untuk dijadikan istimewa luar biasa yes nah sebabnya untuk disarupakan ka Nabi ya Allah awak urang nu sakieu bujidna sakieu kotorna sakieu luar biasa gorengna deuk diakurkeun jeung Nabi pernah marah henteu ai lain dina waktu nama Nabi aya nafsu teu ieu urang deuk diakurkeun kana batak ieu Nabi na heula ku urang kekuatan Nabi na di ka urang geun heula shalawatan heula engke ka ditu ulah aya suudzon apa aya suudzon kangen mita ulah suudzon pan ka urang teh supaya ulah suudzon cara Nabi dididiklah ku guru mursyid nah ulah ka kanjeng Nabi engke lamun ka guru mursyid suudzon ka kanjeng Nabi teh suudzon asal geus suudzon ka kanjeng mah beres dik dibersihan heula kabeh ge jam menang Allah tah kabeh menang Allah sok geura kabeh ge menang Allah hirup nang Allah maot nang Allah sehat nang dibere ku hari heulanan nu asli ti Allah tanpa aya embel-embel guru heula cak pikiran urang teu dibere susah mulai urang ngagunakeun hate kumaha alhamdulillahirabbil alamin kamari dibere sugih ku hari dibere susah sugih dan Allah susah nang Allah atuh urang mah gan sakadar kudu narima keur sugih kudu narima keur susah kudu narima geus tah alhamdulillah lulus sehat nang Allah gering nang Allah keur dibere sehat biasa bae bari dibere gering mikir lagi sehat teh kan pamere Allah gering kan pamere Allah bati narima urang mah narima kana sehat narima kana gering ja kabeh ti Allah jalain laeuh menang ti Allah sugan ieu mah sehat ti Allah gering mah lain ti Allah lain eta kamari teh kahujanan aya hujanan menang saha aya hujanan menang saha sia hujanan menang saha digeringkeun teh sabab hujan geus ulah make sabab-sabab nang Allah titik panjang di kadinya mah narima ku ari abdi narima Gusti sehat teh ti Gusti abdi ku ari dibere gering ku Gusti abdi narima lulus namun kieu mah ya Allah ya Rabbi aduh abdi geus dope ku Gusti dibere muriang kuasana Gusti kunaon dibere muriang atuh abdi Gusti tolol sih kunaon-kunaon ka aing atuh aing pangeran sih kunaon-kunaon ka aing paehan bisa ku aing sia ulah kitu tuh kan nah urang digilak bah eta teh kebersihan eta deuk kebersihan eta mulai aya jelema nu datang ka Waalaikumsalam aduh masyaallah Mang Haji sono ka urang teh geus beres urang diciuman segala rupa mere duit ka urang alhamdulillah gerak Allah menang dua poe tolol sia kain sia kamari kapanggil itu nanya dasar sia bohong sia ye urang aing disarekan guru kos kitu lamun urang haju cepat sih nyarekan aing demo berarti ke Allah hakikatna menang Allah kurang teh ditekeun ku Allah dicoba ku Allah memeh kos kitu teh kan ku guruna heula dicoba teh digulang gaper teh ku guru nah ieu melalui leungeun guru ke kawasan guru tangan guru rahmatan guru hakikatna bakal di Allah kan guru bapan geus teu make nafsu ila nu hese ge neangan guru mursyidna nah urang dalam rangka perjalanan supaya bagus sate urang teh ulah aya nyawat ka jelema lantaran asli mapan menang Allah kabeh nu jangkung nu pendek nu gendut nu sage kabeh ka panciptaan Allah teu meunang ku urang dicacat kudu bagus bae lantaran kabeh ciptaan Allah mun sakali nyacat can jadi aduh masyaallah dahar make hawa can jadi kudu naon sesuai jeung perintah Allah niatan jang ibadah tuh kan mantap kaditu nama kayak model urusan batin mah model teh kieu kamari mah dahar teh wajar sakumaha biasa geus salatna ge wajar ketika manehanana dahar jeung tamu rada loba ngahormat ka tamu salat teh kudu rada loba doa ka Gusti Allah ya Rabbi alhamdulillah abdi dibere nikmat dahar ku Gusti kemudian abdi teh aya ngahormat ka tamu nah tina gede dahar abdi jeung babarengan jeung tamu nu biasa abdi tahajud 20 rakaat lantaran daharna abdi 2 piring abdi bade 40 rakaat
Gak salah. Jehe lantaran hirup lain jang dahar tapi dahar jang hirup. Eta teh bahasa semua teh. Urang sing hade ulah hirup jang dahar, ulah hirup jang nginum, ulah hirup jang sare, tapi dahar nginum sare jang jang awak jang ibadah. Jang hirup maksudnya hirup jang ibadah. Tuh. Lantas kayak nu nyarekan ka Imam Ghazali satu ketika Ghazali beja namanya teh ngomong-ngomong ulah cinta dunia pan maneh mah cinta dunia. Aing mah pangcintana ka dunia. Tuh pan saya orang ngomong. Nyana di Minhajul Abidin dia ulah cinta dunia. Kira-kira bangsa di datanya mah ku muridna pan mama bangun cinta ka dunia. Saha anu teu cinta? Kula pangcintana terhadap dunia. Caknya. Aju kumaha teh ngaluruskeun omongan anak atuh pan dina kitab mah beda, henteu beda. Akur jeung kitab-kitab. Aya teh dina kitab cenah ulah cinta dunia, kok jadi cinta kumaha lebahna. Ese jeung Imam Ghazali mah. Maksudna kumaha lebahna kieu. Ari sia eta hirup menang saha? Menang Allah. Ai kuatna hirup eta kudu make naon? Benar. Aisyah dahar caksia dahar dunia tak lain dunia sanggeus sia dahar eta bisa henteu dahar lamun henteu dagang henteu berdagang nu tani nu mah tani dagang eta kos kitu cicing we teh Imam Ghazali eta kan cinta dunia cenah cek tuan ulah saha cinta dunia balikan deui sia macam kaharti meureun. Sia hirup apa pae? Hirup cekeun teh. Ai hirup sia eta bisa hirup teu mun ke dahar. Henteu. Ai dahar dunia teh lain. Dunia. Atuh teh sia mun bisa teu dahar tata menangan dunia lamun teu dagang. Henteu. Kudu dagang kan? Dagang atuh sia. Jangan hasilkeun duit, jangan beli beas, jangan dahar. Ngan sanggeus sadahar awak kan jadi sehat. Hirup ngaranna. Hirupna pake ibadah. Aing cinta kada dunia ngan aing mah jangan hirupan awak aing sebab aing teh lamun teu dahar cek Imam Ghazali leuleus mantak aing mah keur ngaji ge ngarokok dahar itu ngopi masalah. Kan jadi eta kumaha eta kasih bola jadi Imam Ghazali sia pan keur dididikan ayo urang pendidikan tah masa pendidikan macam kahartieun mantak ditarbiyah ieu tah ieu keur carita engka karaknya lande ka wali moal ka kaharti atuh lantaran janana encan ngarasakeun ke geus boga rasa sanggeusna eueuh cinta dunia nu mana nu ulah dicinta ja ai dunia nu jang pake dahar urang jang hirup urang mah nu hirup urang teh jang pake ngabakti ka Gusti Allah atuh teh mah kudu mantak ulah kaget lamun leuleuh kiai gembul daharna atuh emang watak pae tah beureun. Iya urusan batin kan. Jadi kan lain urusan jaritakeun pake dahar tapi kan urusan batin kan efekna engke efekna ka dahar ka nginum ka sare ka ngan aing encan dididik mah teu kaharti bae. Aju ka ditu suudon bae cinta dunia nya segala mobil segala PHS segala naon ya. Ya wali nu kos kumaha wali mah Nurudin. Ya wali Rudin. Wali si Nurudin lah maka tambal tepil atau boga naon atau boga sendal sebelah lain ulah ciuman ku sia teh ikos kitu wali teangan tuh sia dipel bak loba di Tangerang da loba ambalaya bujal ka deuleu wali meureun eta aja kudu kuat encan kaharti ku sia ja ari rajana wali papan Kangjeng Nabi ganteng gagah wali ka dieu sih tuh seunang kadang-kadang si Abu Bakar Siddiq sugih Abdurrahman bin Auf pang sugih nah kapan lain lalagaan Abdurrahman bin Auf sugih teh sugih jasa datang ka kunci na Abdurrahman bin Auf kapan 70 onta di bawah hei lain lalagaan sahabat sugih jasa kan anu dikubur anu dimakamkeun di Yordania lain lalagaan sugih anu cak Kangjeng Nabi sadirham ti Sidina Abu Bakar leuwih amis tibatan 1000 dinar 1000 dirham ti Muaz bin Jabal kaget Muaz bin Jabal kok gitu lan kok gitu emang kurang ai ieu mah sadirham ti Sidina Abu Bakar mah Abu Bakarna geus tersepen kana dunia dibere sadirham teh amis
ente ente mah 1000 dirham gamis lantaran ente masih cinta dunia di hari tapan Syekh Abdurrahman bin Auf abdi jang naon sugih di akhirat kasaraka neraka mah ku abdi dek dibagi-bagikeun harta abdi tuan saksian ku tuan nyana maju kos kitu bantah diomong ku Kangjeng Nabi wari malah menusuki diomong ku urang ya kiai na bae hayang yang resek wari neangan kieu numbung hese deui harayang bae deui hese tuh tak batak ke asal disuuzon ngecilaka mau jadi hese nah iya orang ngabedakeun cinta dunia jeung nu teu kan hese urang teh lantaran urang teu berjalan di eta tapi lamun urang berjalan eta kajawan oh tersebut bab anu nyana kos kitu oh tersebut bab anu nyana tersebut oh nyaho saperjalanan ayeuna teu berjalan mah sarua nyana naik mobil urang naik mobil nyana make BHS urang make BHS nyana dahar urang mah babadog lu gede malah mapan oh jadi akur bae jeung urang giliran mah wayah tahajud akur wayah zikir akur kan tuh nya jadi teu bisa ngabedakeun sebab nyanana henteu mudhof ila auliyaillah ketika nyana mudhof ila auliyaillah kudu babarengan hirup nyaho ke bakalna ketika eta embungeun nyana mah eta ketika eta embungeun nyaho ayana dunia datang numbungeun nyana nu daekeun nyana nu embung oh kara kaharti ai jauh mah moal nyaho ai jauh mah moal nyaho ya lantaran teu ditarbiyah eta teh merupakan bentuk tarbiyah nah kuari mah caritana kieu ieu mudhof ila auliyaillah perjalanan nyalande kawali nyanana ditukangeun diurus ku wali nyanana ngahidmat ngan datang maot engke di akhirat nyana al mulhaqu fil ma'al dihijikeun jeung para wali masya Allah untung jasa kan eta engke dibere jana ge sapaat teh lantaran jana geus kaasupkeun kana wali padahal mah nyana mah karek berjalan sabulan 2 bulan aja paeh janana wali bae ke di ditu di akhirat mah geus janana ge ulah ka surga tangan murid si aing murid aing mana cek ge puai ge kakarak cek nu wau sia bae tuh jangan ku nyana nu wau mana ieu tadi mang sia naon aing nyaho ieu ditanya paatan ja ugus ya sahabatan teh aya SK na ieu tuh di malaikat Malik tuh menang ka neraka ieu tuh aya ge malaikat Ridwan bener tah jadi si era dia emang kumaha gitu di dunia aing menuturkeun wali milu jeung wali cak wali kieu cak wali kieu cak wali kieu aing aja saya jadi wali henteu kan aing di dieu kudu jadi kaasukeun wali ieu wa wal mulhaqu fil ma'al boga syafaat di sarua jana wallahu a'lam bishawab.